Sampurasun. Robert Benyamin di kelas 10 MIPA 8. Abdi sareng adik abdi nu namina Timotius. Urang bade ngayakeun kuis aksara Sunda. Hayu urang mimitian. Ieu teh artina naon? Oh. Lihat kertas. Oh, Coba cari yang penting. betul. Ieu teh artina naon? Betul. Ieu teh artina naon? Wah. Wah. Betul. Ieu teh artina naon? Genep. Genep. Oh, iya. Betul. Ieu teh artina naon? 8. Betul. Ieu teh artina naon? Cukup sesa. Betul. Emang dia buka buku ya kalau emak. Ieu teh artina naon? Mak. Udah. Ieu teh artina naon? A. Betul. Ieu teh artina naon? Ca. Betul. Ieu teh artina naon? Ieu teh paneuleuh ngubah A jadi E. Betul. Ieu teh artina naon? Ieu teh artina 4. Betul. Ieu teh artina naon? Ieu teh artinya panyuku ngubah A jadi U. Betul. Ieu teh artina naon? Ieu teh artina ngadahar tuangan anu bergizi. Betul. Ieu teh artina naon? H. Betul. Ieu teh artina naon? Panyakra ngubah A jadi Ra. Betul. Ieu teh artina naon? Ieu teh artina olahraga pikeun ngajaga kasehatan. Betul. Ieu teh artina naon? E.
teh pahulu ngubah A jadi I. Betul. Ya teh artina naon? Ieu teh artina ibadah anu rajin. Betul. Nah, sakitu wae kuis kurang hari ini. Nah, ieu teh pertanyaan anu teu kapake. Sekian sampurasun.